Suka rasanya nggak putih di alam dunia pun nggak putih. Ayam diobrolkan kacang kiki. Da tempat curhat mah jeung main hungkul aing teh anu asa ngekop cek bahasa teh mah. Kamari ge cenah cek pamajikan cenah panggil kita kita gawing menangan lagi teh kapati. Sugan kan tungguan di kang kiki kadieu sugan. Ya sokan ngirikan kebun kali itu ke sawah bari jeung rek panen ya gede teh. Segar banget esok-esok. Ngopi geus, sarapan geus, beres kabeh. Aduh, agawean naon deui nya, kas batur meureunnan. Jalan-jalan OTW gitu, ka mana weh? Ieu pan duitna teu boga, ieu mah kewe kitu tah. Tempat tempok kebon, pepelakan. Kayak ninggal mulai ngagara berek, melak kangkung teh kacang panjang. Penting malah paribasanan teu meuli teh pasar gitu. Ada boga nu sorangan orang leumpang semuanya kabeh dia yeuh. Urang ngilik pepelakan. Asal geus dilah ya kebon teu diilikan eta. Jauh ge pas kalari ya geuningan. Melak naon geudengan dia. Resep gitu. Melak Ponteng sore bulan puasa jauh kene. Mau bener. Melak naon meureun. Kira-kira jadi duit tere mah nyaho melak kacang, melak kangkung gitu. Anu ulah melak gorengan. Bah. Ngena di dieu ari sia lah. Kaki kieu kabeneran atuh. Aing geleulempangan. Emang udah perlu. Perlu naon sih? Ya, hadiah coba hadiah dia. Kang, wing percaya mun saminggu. Parabot omong aja pamajikan. Parabot naon hakanan? Omongan. Omongan. Atuh siapa parabot omongan jelema mah atuh parabot hakaneun biasa beuh. Hakaneun ku dibeli. Ieu mah parabot omongan. Pupu, wing teh hakaneun mah da bener ku dibeli, Kang. Jadi wing teh pasea wae ya. Esing mangana pamajikan teh cenah tuh ari batur mah cenah kalakina gawe di itu di kantoran cenah menang duitna ge. Wah, alhamdulillah cenah geus kabeuli naon-naon wae. Motor kabeuli, mobil kabeuli. Tempo aing geus laki cenah tukang serabutan cenah. Oh, cenah teu kabeuli naon Kang, bayangkeun ku Akang coba kun dipapandingkeun. Aduh. Ya. Turbo. Ari hirup mah kudu loba syukur, lain dilobakeun kupur. Jadi nu ngaranna nikmat dalam hirupna urang leutik kudu disyukuran, nu gede leuwih disyukuran. Ulah cenah gaji leutik, urang ngeluh. Gaji gede, anggar gede pangabutuh. Hirup mah leutik tapi nirilik. Ngeunah babari. Coba ilik tingali batur. Tempo batur. Loba keneh nu teu digawe. Masih dibanding loba boga beban pamajikan, boga anak sakola. Ieu masa pagawean aya, naon-naon aya, cukup lah walaupun teu berkecukupan. Hirup mah teu ngabanding-banding, nu leuwih luhur tina urang. Jadi lirih barat naik tatangkalan. Nepi moal ti kosewa dragag jadi penyakit. Jadi leutik mah disyukuran. Kitu ngaranna hirup mah. Ari turbo mah selalu lapang dada, selalu percaya pada diri, percaya Allah ge mau ninga, anu maha mere rezeki, moal pahili rezeki mah. Rek anu kantoran arek ku serabutan, da kabeh ge diberean rezeki mah Kang Kiki. Kan pamajikan teh aduh ampun, cenah ari awa-awa ting mah cenah model panci ge jeung seng nek dijual mah cenah. Loba kondangan ayeuna cenah kitu, tuh panci we ge. Gerak buru ngajual seng jeung panci. Model kos gitu mah tuh perabotan rumah tangga ge mun nek masak-masak emang bener enak teh keur usum-usumna pisan. Mang Turbo usum hajatan. Atau lamun cara aya parabotan dijual keur ka undangan, engke kumaha aja keur lalakon isukan arek nyangu arek mamasak meureunnan hararese. Aya teh cenah minjem ka tetangga, ya. Coba ieu. Jelema mah ulah maksakeun.
More kena undangan atau nape keperluan ge are kira-kira ngarusak parabotan imah mah. Atuh engke atuh heula di cancel heula. Ulah cenah abong-abong orang kahutangan kudu mawakeun itu mawakeun ieu are kudu jualan hutang injem mah meureunnan. Engke ripuna urang. Ibarat orang nyekel duit sakinya orang undangannya wayahna. Pada orang teu mangkat teuing mah. Kok mau jadi omong ku batur. Urang geus dicangan keur poekeun teh. Oh, uing mana sadar pamajikan mah sukan poe nun we bari jeung ngapepeskeun bae. Heuh cenun Kang Kiki ari kitu mah memang uing asa di bolongan. Nggak tahu uing rek ikeun rek nuaran bambu. Are ka mana? Rek nuaran bambu kan orang keun deka rek Agustusan. Tah, Iya, sebenarnya. kebeneran ya. Kuat cenah tah. Kadang deui kan orang memasuki bulan Agustus, tepatnya 17 Agustus. Oh, HUT RI nya. Ya mudah-mudahan we di desa orang ya sina aya kegiatan. Kudu nama ulah ting sepi dan Ya. hirupna kudu pemuda emang ge. Ya istilahna nya henteu pemudana nya merentah paratur desa meureun saeutik lobana ge. Ya. Anu acara memperingati mah urang kan mudah keur batur mah gegedean naon, hiburan naon nyanya minimal meureunan perlombaan jeker barudak laleutik mah wae di desa urang meureun aya meureun. Arek modekeun lomba makan kerupuk, balap karung gitu. 78 meureun nya Kang nya. Ya orang istilahna. Terus orang mudah-mudahan pemuda di desa orang sih naik kekompakan dina 17 Agustus teh. Oh, bener kudu sabeungkeutan Kang. Ya ulah sampai orang ya ibaratna kumanya wah eleh lah ku lembur-lembur batur atau ku bangsa-bangsa batur. Banyakna kudu. Jadi mun cek peribahasa nama bangsa nu besar, bangsa nu bisa ngahargai jasa atas para pahlawana. Tah eta kitu. Enak Kang Kiki eueuh kasibukan eueuh. Ya insyaallah ada kasibukan jelema disibukkeun bisa sibuk, ya dari sibukan bisa tersibuk gitu manan. Terus enak maka ngung ngerek ayakeun perlombaan. Urang nyin panjat pinang ka karak 15 tihang mah. 15 tihang, era 15 tihang sun rek ngamodalan urang. Nyangke ge aya nu areling khusus nu eling hungkul nu bisa ngamodalan kitu meriahkeun HUT RI mah Kang gitu. Heuh kitu nya, anya sugan we atuh urang pemerintahan urang mah leuwih maju. Ya heuh Istilahna mudah-mudahan aya geus jadi sepantasna lah urang 17 Agustus cenah aya hiburan. nya eta. Minimal ngahibur rakyat gitu kan. Ya heuh. Ayo tuh Kang, ayo nek heula na Kang aya. Aya tuh. Ayo. Urang kadang teh rek kabeh ditulah. Ayo.